Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu simkuring bade ngawawancara ngeunaan penginepan nu aya di Pangandaran. Wastapun Andriani Marsanda. Wastapun Sita Nuralin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bade kumaros ngeunaan penginepan anu aya di dieu. Upami hoyong terang Ibu atau sabaraha lami jadi penginapan ieu teh? Penginapan mah 5 tahun. Sabaraha pendapatan satahun tina hasil nyewakeun di dieu teh? Satahun mah nya seueur. Pami dinominalkeun di etangna sasasi 15 juta. Berarti setahun sabaraha dikalkulasikan dirata-ratakan 100 juta 150 jutaan setahun. Ibu ari fasilitasna aya naon bae? Aset tiap kamar, kulkas, mejikom, dapur, extra bed, dispenser, mungkin pokoknya. Ibu ari nyewakeun bumi teh kangge hari-hari biasa sareng Sabtu Minggu benten atawi sami? Bentenna kumaha? Upami Sabtu Minggu mah weekend pangosna awis, upami hari biasa mah weekday berarti mirah bisa diskon setengahna. Ari Perbungalong teh aya sabaraha kamar? Perbungalong aya nu 3 kamar, aya nu 2 kamar. Ibu teh bungalong teh kada sabaraha di dieu? Bungalong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.